asa geus sababaraha poe asa teu kudu ngarasaan asa sebel itu asa mual asa hayang nu lada-lada nu haseum ieu teh asa hayang pais buntut kucing asa hayang pucuk teh kotok ieu teh kunaon itu nya da beuteung teh asa teu ngarima ieu asa mararengah teu kudu rarasaan sebel wae ieu teh mural wae boa-boa aing nyiram lamun inyar kumaha nyaan ieu mah teu burung nyiram da ieu teh menira rahang ieu heuras barareukah da ceuk holon koge mun susu rarang asa barokah teh nyiram lamun inyar kumaha kuring peta mangka salaki gadag ngapoe kuring ohayam isuk-isuk geus ohayam beurang ohayam burit ohayam keneh mun aing nya nyiram teh rek kumaha ieu kelakuan dibanding meureun ieu teh atuh kudu dikumahakeun ieu da heueuh da kamana deui nya si ontohot teh si ganteng, si kasep, si ngabeungharkeun, si gede darajat. Aya namanya teh kabogoh ka urang mana? Geura boga budak, nya ngaranna teh batian. Pangse seung Pak, ari huntu can ayaan, ari kanyut geus buluan. Pangse. Darling. Naon, Beb? Aya naon, Beb gegeroan wae? Lain aya naon ieu darling kuring teh geus 2 bulan ieu teh telat boa-boa kuring teh nyiram Apan teh heula tadi kabe ku kondom? apan maneh ku darling dipakena Apan cek mantri teh heula teh dipake di dieu nya ku kami teh dipake di dieu aya darling. atuh meureun salila megarkeun jeung kami teh meureun dipake di nu kieu eta kondom teh nya Atuh nya heueuh. Gusti boga salaki ngerus tunyung abang jelema lieur aing rek kumaha amun aing nya nyiram pagadagan ukurnya ohayam rek kumaha peta ayeuna usaha tara aing mah Atuh nyakeun wae, Beb. lain pengaekeun bae da lieur kuring mah ayeuna pek mun nyiram kuring nguruskeun orokan nguruskeun naon salaki ukur ngajedog di kanang hayam rek kumaha pipetaeun ayeuna sok ayeuna kudu kumaha da kuring mah sare teu ngeunah dahar teu ngeunah ngapoe teh sebel murel teu kudu ngarasaan jeung asal loba hayam ieu teh dahareun ngeunah hayam naon ai salaki teu usaha pagadagan ukur ngajedog di kanang hayam teu berang teu peuting mun kuring nyiram rek kumaha pek lain kalah ka kitu da kudu dibiayaan nyiram teh boga budak teh ieu mah pagadagan ukur kitu rek kumaha sok ayeuna kudu kumaha ayeuna carana da lain masalah kituna ayeuna kuring reuneuh sok paling ayeuna teh hayang pucuk ti kotok aduh kumaha atuh kieu Kahayang teh pamajikan sarua jeung batur nyiram teh kahayang hayang pais di kotok. ada kumaha dalin hayang kuring atuh bawaan budak meureunana Gandeng, Beb. Tong seurting nyarios, Beb. Lieur, Beb. lain ganeng-ganeng Masih sugan teh moal kieu memilikan boga pamajikan teu sarua jeung batur.
Ni batur ge nyiram teu kitu-kitu teuing. Buah kata rumpangan gitu si bebeb. Sugan kudu ditambahkeun ieu mah. Tenggaingannya tapi capek kieu ngabelaan nu jadi pamajikan. Surti tega anjeun Surti. Naon Pak dongkap ka dia teh jah ayeuna. Kieu bah abdi teh aya keperyogian pun bojo nuju nganeg bah. Oh, Tapi seberapa bulan? kahoyongna tilu Seberapa sasi bah. Tilu sasi. Oh. Tapi kahoyongna nu aneh-aneh mata klieur ka abdina bah, mata klieur. Cik, manawi ku abah pangnawangkeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pang nepikeun kanu sakti, pang dongkapkeun kanu kawasan, nyangakeun semah puji pangabaktos. Usangu putih 10 kan, pang nepikeun kanu sakti, pang dongkapkeun. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, hayangan udud jang. Aduh, aya nu noe maneh teh. Anu noe maneh teh. Tah, hayangan udud. Subuh ya. Ade, titip ulah rek haru ganggu jaya kena ya ieu ka budak. Sing sehat jang ayeuna. Ulang jampe ku abah ayeuna nya. Sok pangjampekeun pun bojo bah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mah gedu sapu jagat, mah gedu wira jagat, pangpentaskeun ka sila batara bilik. Lut putih abus kana ruas bungbat, luar leor cot perot cot. Tis dingin taripurna. Urip waras, uripna ku nabi, warasna ku Allah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Urip waras. Ya. Kurang ubaran ku abah yo ayeuna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asihan aing si Semar datang na ti wetan, si Togog datang na ti kulon. Semar depo, mangka welas, mangka asih ka badan awaking. Ranyang ringing nangung anjing di layanan ku kikirik dibawa ke jalan gede. Disada gek hehe. Titip abah yo nya menasihatnya. Ranyang ringing nangung anjing di layanan ku kikirik dibawa ke jalan gede. Disada gek hehe. Asihan aing si Semar datang ti wetan, si Togog datang ti kulon. Semar depo, engkau lah, mengkasih, asih ke badan awaking. Curug mengirut, cingir mengait, jari jin matak asih ke badan awaking. Ya bikeun ka pamajikan nya ubarnya ceuceupkeun. Nya mangga bah. Ayeuna peureuhkeun tapi pamajikan maneh kudu gutak-gitak nya. Kitu mangga bah. Tah bah kieu nuhunnya ayeuna mah tos beres abdi bade uih. Nya Hatur nuhun. Sing salamet perjalanan nya jang. Sami-sami bah hatur nuhun bah. Ya, Assalamualaikum. Wilujeng. Naon atuh teh? Ya, kuring tas nyen tama jadi tu jauh ieu wayahna diinum. Ngancek si Aki cara nginumna ye dengekeun. Kumaha? Bari kucap kicep 30 kali.
terus Uy. si bangetkeun beres Uy. disi bangetkeun bari gua geol di manikeun Kela diinum nate si bangetkeun 30 30 kali. bari kikicupan 30 kali Kicep 30 kali. Tuluy gutak ditek, terus dimanikeun dimanikeun, diinumkeun meureun. dimanikeun ongkoh cek si abahna teh Dimanikeun mangga diinum ongkoh ieu teh. oh Atuh susuganan we ieu. Ieu beuteung meh teu karasa teu pararuguh wae. sok sugan Mudah-mudahan atuh ieu teh cing jadi ubar. Bismillahirrahmanirrahim. kucap kicep 30 kali tah sok ayeuna ngageol tah kitu cek si abah pan kudu kitu tah terus acan terus Geus aku lila-lila teuing ieu teh. sok terus cek si abah kudu 30 kali tah kitu mah hade sok terus ngageol Geus sok terus si banget ke deui inum tah kumaha ayeuna karasana aya tapi mah kieu sia darling. Alah, alah sia alah nah sia jadi kieu. alah nah aku naon beb nah aku naon beb Teuing sia aduh Darling, ari maneh teh rek modaran pamajikan, ieu teh sia teh rek namakeun. Naon atuh eta teh ubarna naon atuh ieu teh? apaan cai tama beb Menit kita tadi aing ngising wae. Tuh geus musial deui wae ieu. Maneh teh tuh geus